Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu oleh satya mikareueun mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda Channel nuju di mana wae ayana. Boh anu tebihna, boh anu caketna, pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios silat misteri anu judulna Nu Ngelmu Rawarontek. Nyarioskeun Wisnu Kamandaka seri kahijinya. Kalan seri kaduana parantos dipidangkeun dina carios anu judulna Ariring Silung di Nagri Maung. Tasa parantos anu irengse bakal diterasin kana nyarioskeun Wisnu Kamandaka dina seri katilu. Ieu carios parantos nungtung barawargi kantun sakedap deui nya. Kadayan mugian anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kanggo sakur anu ngadangukeunana. Atuh mamanawian aya sasieun sabenyeureunana anu aya guna mangpaatna kanggo para wargi. Dina dinten kamari teh nyarioskeun aya salah saurang jadug anu keur milari Wisnu Kamandaka alatan manehna nuju napaan pusaka galuh tapi kalah bentrok sareng Resi Jaladara. Kalayan manehna di warung api-api jalma bagirnya naroskeun balad-baladna Wisnu Kamandaka. Kumaha kalajengan eta carios mangga dangukeun wae dina ieu episode di awit dugi karengsena. Mangga ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamulyaan. Nu Ngelmu Rawarontek bagian ke-38. Karyana Andang S. Argayuda. Ari dinten ieu mah teu acan aya budak ngora anu ngadon tuang ka dieu. Mung mangkukna aya budak ngora di sarengan jalmi kolot duaan jeung awewe ngora saurang. Ngan ari ngaranna mah simkuring teh teu apal da teu tatahnya ngaran. Nu boga warung nepikeun pamanggihna teu sing boga curiga. Sugan mah nya we baladna. Tah yakin eta. Ka mana teras lumampana eta budak ngora teh mang? Sida selama dicuringhap sebab yakin anu dimaksud ku tukang warung teh anu keur diteteangan ku guruna. Ari katingalina mah mengkol ka jalan satapak anu berasna kapileuweungan
Da saurna mah aranjeunna teh nuju ngalalana. Nu boga warung teh boga curigana naon terus saya ngabejakeun pamanggihna. Oh nya pasti nu eta. Nuhun mang. Si Daslam sanggeus nganuhunkeun langsung nyampeurkeun guruna laju ngabejakeun sakabeh caritaan anu boga warung. Lakadalah moal salah deui pasti eta anu kediteangan ku urang teh. Hayu urang lumampah euy bisi kaburu jauh teuing. Ki Murdasan langsung ajak indit ke anak buahna maksudna rek nyusul rombongan Wisnu ka Mandaka. Ki Silah bayar heula urut dahar ning padu ngalewas wae. Era atuh kutangtungan. Tukang warung ngagero barang nempoon Ki Murdasan jeung anak buahna ting ngaleos teu mayar heula urut daharna. Ki Murdasan ngadenge panggero nu boga warung lain nyadar. Tapi manehna kalah kahudang amarahna. Beungeut ngadak geuneuk lir beusi atah beuleum. Matana moncorong siga mata maung. Laju nyampeurkeun ka nu boga warung ngadon hok polotot bari ngancam rek mergasa. Aing teu boga duit, lamun sia keugah yang dibayar, sia ku aing dikojoran ayeuna keneh. Sanggeus ngomong kitu Ki Murdasan ngalugas kobangna. Eta bedog panjang teh langsung diadekeun kan ti korok boga warung. Ampun tong kikieuan. Kula mah Dharma menta pamayar kadaharan anu dihar ku aranjeun. Nah ninggal harek nandasa. Nu boga warung cacalangapan bokat kesoak leungeunna diacungkeun ka luhur tanda menta ampun. Sia geus kumawani ka aing, kuduna mah sia teh langsung kocoran ku aing. Tapi pikeun ayeuna mah ku aing dieunjeun dilepaskeun. Tapi sakali deui menta pamayar urut dahar sia dikocoran ku aing. Dasar Ki Murdasan laku lampah euwah-euwah. Cekasarna mah Ki Murdasan teh sahau kedua gaplok. Untung eta tukang warung oge teh terus ditandasa. Tapi pan rombongan budak murah anu majar balad anjeun mah sakitu bageurna. Somea dareh deh tur mayar kadaharan oge make dileuwihan tin hargana. Tukang warung kageteun ku polana Ki Murdasan. Patoja ieu jeung rombongan budak murah anu ditanyakeun ku Ki Murdasan. Goblok sia, aing Ki Murdasan, jadugna para jawara. Ukur meta madang saeutik sia geus menta duit. Untung sia ku aing teu dirampok oge. Budak ngora eta mah lain balad aing, tapi jalma anu bakal dipaehan ku aing. Ki Murdasan haok polotot ka tukang warung. Pedog panjangna beuki diadekeun kana beung tukang warung. Ampun Ki Murdasan, kop teuing kadaharan mah udah ikhlas, tapi lepaskeun kula ulah ditandasa. Atukna tukang warung teh nyerah, manehna teu wani deui nagih urut dahar ka Ki Murdasan sabalad-balad. Sanggeus bebeakan nyingsinan tukang warung, laju Ki Murdasan jeung kadua anak buahna neruskeun lampahna rek nyusul Wisnu ka Mandaka. Ari tukang warung sanggeus Ki Murdasan indit ti eta warung laju ngagegero pagawena. Ujang, wayahna geura susul rombongan Wisnu ka Mandaka. Dalamun ngagunakeun jalan motong mah pasti kasusul. Pejahkeun aya nu keur nyusul-nyusul jalma jahat rek maehan jang Wisnu kitu. Kula kataji ku eta budak ngora teu ridho lamun ditandasa ku jalma jahat. Tukang warung nitah pagawena sangkan buru-buru nyusul Wisnu sabaraha kanca. Kabejaan sangkan Wisnu aya dina kawaspadaan. Sabab yakin Wisnu can jauh da kaluar ti warung teh can lila. Tadi mah Ki Murdasan nyebut kamariso teh ngahaja ngilungan Wisnu. Siap mang, kuring apal jalan norobos moalila pikeun nyusul anu lumampah. Mapai jalan biasa mah. Pagawe warung langsung nyanggupan, saterusna leumpang rurusuhan, ngadon ngasruk motong jalan rek megat Wisnu ka Mandaka.
tukang warung utus pagawaina sangka nyusul rombongan Wisnu ka Mandaka. Sebab tukang warung teridoun namun Wisnu ka Mandaka dirogahala ku Ki Murdasan. Najan teu katalian ku babarayaan tapi laku lampah Wisnu anu hade-hate tur salawasna nulungan jalma-jalma nu katunggara tukang warung teh kauntepan rasa kaheman ka Wisnu ka Mandaka. Ngaran Wisnu ka Mandaka geus jadi sabiwir hiji di masyarakat Tatar Galuh mah. Sepak terjangna dina ngabasmi para karaman kacida ngabantuna ka warga-warga lembur anu pareng kaliwatan ku rombongan Wisnu. Harita oge anu diutus ku tukang warung leumpangna kacida sumangetna sabab manehna oge milu nyaahkeun ngaran Wisnu ka Mandaka. Sabab beja mah leuwih harus batan goong. Segala tindak tanduk Wisnu dina sajroning ngalalana geus jadi kanyaho balarea. Sok sanajan loba nama ukur apal kana ngaran. Ari kana jirim nama loba anu can apalin. Sanggeus sabarakali ngaliwat sampalan, breh katempun ku manehna aya anu keur ngariung di handapeun tangkal pihujan. Barang disidikeun teu salah deui. Eta teh rombongan Wisnu ka Mandaka. Atuh buru-buru si utusan tukang warung teh ngabretek lumpat murug ka rombongan Wisnu ka Mandaka. Kang Wisnu, manehna gogorowokan ngageruan ngaran Wisnu. Maksudna bisi Wisnu kabruin di tidinya. Jang sadaen ngagegero, manggarta luaklik dengan asal datang nasora. Breku manehna katempun aya jalma keur lumpat murum maranehna. Euleuh mohon wae mang, sahanya bangun rusuh. Wisnu ka Mandaka heraneun bet aya jalma nu ngagegero manehna bari bangun rusuh. Kang Wisnu antosan heula Kang. Anu lumpat geus rek anjog ka lebah Wisnu sapara kanca. Aju sanggeus nepi manehna ngadon ngadiprek bari haruha hareho. Tuda lumpat di nunanyak bari tas leumpang jauh. Ke punten ngaseula sekedap parawargi. Biasa simkuring seja ngiring emutan. Utamina ka parawargi anu nembean ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nate acan di-subscribe. Punten di-subscribe heula. Tiasane supados imana simkuring medar dilalakon enggal. Dina karajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi. Kalayan tong hilap like-na oge komentarna. Atur nuhun kana peratosanana. Mangga urang lajengkeun. Syukur masih aya di dieu. Si utusan tukang warung kacida bungaheunana nembo Wisnu ka Mandaka masih aya di dinya. Jadi teu kudu jauh-jauh nyusul. Ke ngaleut heula mang. Wisnu nitareureuh heula ka nu anyar datang
Laju mere cai herang dina batok. Leguk atuh si utusan tukang warung teh ngaleguk nginum. Geus kitu renghapna kacirian cadi. Ke ari emang teh saha? Wisnu langsung tumanya kanu karek anyar datang. Sabab Wisnu asa-asa. Asa geus panggih tapi duka ting di mana. Abdi mah pun karma nun. Si utusan tukang warung teh ngabejakeun ngaran. Napasna geus tengah hegak di siga tadi. Anu ti mana emang teh sareng aya naon pangna nyusul-nyusul sim kuring. Langsung tumanya ka Karman. Wisnu kacida panasareunana. Sim kuring teh pada malwarung. Anu tadi enjing akang tuang di warung. Kalayan maksa depanna akang teh dipiwarang kudu gaduh warung. Karman ngabejakeun pamaksudanana saluyu jeung paniatan dununganana. Uleuh, buah bayaran tila sim kuring neda masih kirangnya. Wisnu reuwaseun, sieun duit pamayar urut dahar masih kurang. Ih sanes kitu Kang, malihan pamayar akang mangalangkungan ti hargana. Ieu mah aya wartos anu kacida pentingna. Karman cumarita manitatag. Kian sabenerna manehna diutus ku dununganana teh aya beja anu kacida pentingna. Wartos naon emang? Wisnu kamandaka nyusul tepus ku pananya. Manehna beki panasaraneun ku maksud ieu utusan tukang warung. Kieu akang, tadi sabada akang saparekanca ninggalkeun warung. Teu patos lami aya anu ngadon tuang jalma-jalma pikasieunun. Maranehna teh jalma jahat. Kabuktosan dudungan abdi oge bade dipaehan pedah nagih tilas kadaharan. Manehna nanaroskeun akang cenah bade dimaotan. Antukna Karman bisa nepikeun amanat tidunganana kalayan lancar. Uleuh, jalma jahat neneangan sim kuring. Sacenah ngaranna teh emang. Wisnu meninga jenghok segala nu dicaritakeun ku Karman matak heran ka sararea. Sabab Wisnu mah teu bogeun musuh anu dihaja-haja. Namina teh cenah Ki Murdasan. Ngakuna jadugna para jawara. Eta Ki Murdasan diserengan ku dua anak buahna. Tah dunungan sim kuring teh teu ridoeun pami akang ditandasa ku eta jalma jahat. Numawi enggal ngutus sim kuring kanggo nyusul salira akang. Supados akang aya dina kawaspadaan. Karman deui cumarita neruskeun caritaan anu tadi kapegat ku pananyana Wisnu. Atur nuhun, Mang. Oge saurkeun ka dunungan anjeun kanu gaduh warung. Atur nuhun pisan tos mikanyah diri kuring. Wisnu carindak-dak kagagas ku kabelana tukang warung jeung utusanana. Nepi ka ti poporose nyusul-nyusul dirina pikeun ngabejaan den aya pibahayaeun. Punten atuh Kang, sim kuring mah bade teras mulang deui. Kadewa hati-hati Kang. Karman sanggeus nepikeun amanat ti dununganana mah langsung pamit deui ka Wisnu. Cenah rek mulang deui. Mohon jung sing salamet. Kade ulah mapai jalannya. Teras we norobos jalan anu tadi. Mapai jalan mah bilih kapenak sareng anu jahat teh. Wisnu ngajurungkeun tapi teu pohoeun ngawawadian. Karman sangkan ulah mapai jalan. Kumaha urang Jang? Kita pakulung tumanya ka Wisnu panonana teu bangun menta pandangan anu pasti. Teu kedah janten kaewu anu kaleulewihi Mang. Urang mah ulah ngaja-haja dengan musuh. Tapi lamun aya nu datang rek mergasa diri urang bageakeun sakumaha kuduna. Wisnu cumarita kalian daria, manehna teu pernah ngarasa sieun ku pibahayaeun. Muhun kitu pisan Jang. Mang asa teu enak hate, asa bakal aya pibalayeun anu rongkah. Kita pakulung anu geus tegok tapak genteng kadek, ngarasa aya pirasat anu goreng. Teu kedah hariwang Mang.
adatna anu jeung lalakon mah sok kakeunanku gogoda jeung dodoja. Wisnu teu waleh daria teu aya riuk-riuk anu boga kahariwang. Saestuna lalakon hirupna bakal disorang ku mang pirang kamampuna sangka nepi kana pamaksudan. Tah ku kaleresan. Mang teh hoyong uninga bedana gogoda jeung dodoja. Kita pakulung mani daria. Sabab sagaran diomongkeun ku Wisnu pikeun manehna mah kacida leubeutna ku ilmu. Ari gogoda mah ya kaitana jeung hasrat mang. Di antawisna birahi, pangkat derajat, harta banda. Lamun urang teu bisa ngaleupkeun sendiri tina gogoda, mun ku birahi urang bakal tigebrus kana maksiat. Mun ku harta banda anu ngaleuyak, urang bakal poho ka temah wadi. Mun ku pangkat derajat, urang bakal adiguna. Wisnu nepikeun hal urusan gogoda ka kita pakulung, tapi oge supaya kahartieun ku sararea. Ari ngeunaan dodoja naon tah maksudna jang? Kita pakulung nyusul tepus kana caritaan Wisnu. Manehna beuki panasaraneun. Ari dodoja mah kaitanana sang ngerasa hate urang di antawisna kanyeri, kapeurih, kasangsaran anu panjang, panghina tiba pada urang, jeung hi dengki teh jalma-jalma anu boga laku dengki. Wisnu terus nepikeun pamanggihna ngeunaan anu baris kaalaman ku jalma-jalma nu keur ngalalakon. Duh, kahartos pisan jang. Hate teh ayeuna mah asa teu hariwang teuing. Sabab yakin ujang bakal mampu mayunan sagala gogoda jeung cocoba. Kita pakulung sanggeus ngareungeun caritan-caritan Wisnu ngadak-dak reug-reug. Nya kedahna kitu mang, naon anu dihariwangkeun? Da hirup urang teh sanes kahayang, tapi aya nu ngersapkeun. Jeung deui sim kuring mah moal bisa dicilakakeun ku jalma-jalma jahat. Wisnu ngaregreugeun balad-baladna, sabab lamun kaburu reuwas jeung hariwang, segala kamampu diri bakal ngurangan. Mohon jang, keun mun nya aya nu tadi dimaksud ku tukang warung, keun ku mang we disangeureupannana. Ujang mah tingalikeun we ti kaanggangan. Kita pakulung teu mikeun lamun Wisnu kudu tarung jeung anu ngaran Ki Murdasan. Batan Wisnu cilaka kajeun manehna anu ngalungsar ngababatang. Kitu ceuk tekadna kita pakulung. Ulah mang. Sigana ieu mah mangrupakeun ujian jang sim kuring. Sabab beda karasana. Siga anu ngatur sangkan eta jalma pinanggih jeung sim kuring. Mang mah sareng Mang Karta panglawankeun anak buahna wae. Wisnu kamanaka ngahulag ke kita pakulung. Sabab Wisnu bisa ngarasakeun yen anu ngaran Ki Murdasan lain jawara samanea. Lain lawaneun kita pakulung. Nya teu langkung ujang wae. Mang mah kumaha wae oge sejang ngiringan. Kita pakulung teh biseun bahaka Wisnu. Sebab ieu budak orang nu jadi dulunganana teh matak ajrih. Kecap-kecapna teu oleh nembus kana sanubarina kita pakulung. Mang oge saya gajang tong hariwang. Anak buahna mah bagian emang. Mung ujang kade ati-ati. Mang Karta geus apeuleun jerona Wisnu ka Mandaka. Jadi teu hariwangeun ku Wisnu. Mohon mang hatur nuhun. Wisnu nganuhun ka Mang Karta anu teu oleh satia. Kanyahan karasa ku Wisnu. Kanyahan nu cerik putih celak herang. Ari abdi kedah kumaha Kang? Imamah tumanya ka Wisnu panona neuteub antep kanu jadi guruna. Nyai mah mending pangnyadiakeun cikopi wae. Akang sejareuh wae anu rada lami di dieu. Urang nungguan jalma jahat teh gregeteun. Wisnu boga maksud rek nungguan Ki Murdasan rebah dinya. Sabab tempatna merenah.
Tepat dirilah sor Cikopi jang tiluaneun. Dajunyi mamangusi wala ngaluarkeun dahareun anu tadi nang meuli ti warung. Saterusna disodorkeun ka Wisnu jeung ka Mangkarta oge ka Kita Pakulung. Ari manehna mah kalah nyang heuy ngawaskeun Wisnu anu keur nyuruput Cikopi. Jutaan rasa sajeroning dadana ngagalura ku ombak asmara. Tapi hanya kala eta rasa tekung si betus. Sabab manehna nyadar yen Wisnu keur husu dina tujuan anu pasti. Jang, mang aya kapanasaran kuno disaurkeun ku Ujang tadi. Cenah Ki Murdasan aya nu ngajurung sangkan tepung sareng Ujang. Naon maksana eta teh Ujang? Kita Pakulung antukna bekas tina kapanasaranana. Sabab asa raneh mun nya teh Ki Murdasan aya anu ngagigiring sangkan tarung jeung Wisnu. Ieu mang Ki Murdasan teh mangrupakeun jalma teu ejreug, tukang bobok, tukang tarok, tukang molongokeun anderok. Ucap-ucapanana sahaok kadua gaplok. Tah ku kituna eta kasemonganana teh geus nganteur dirina sangkan tempung jeung sim kuring. Supaya dibere pangwarah, Wisnu antukna nepikeun pamanggih batina ka Kita Pakulung. Wisnu memang ngabogaan kasakti anu weruh sadurung winara. Pun para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Nungel Murah Marontek bagian ke-38 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umurna panjang tiasa ditepangkeun dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalelepatan sim kuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugeun makeun atanapi salepatna siapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.